darah baik gitu aduh. Coba telepon dulu. Mana tuh HP? Halo, assalamualaikum. Mojo. Bisa bisa kerompok tuh aja nah. On kerja sehat. On pembawakan ke rumah sakit. Ya di atas ini ya. Duh. Udah mesti kuat soalnya ya. Oh no di atas ya. Yo, assalamualaikum. Kamari dipanggil bajeng mitua sedih ojan. Padahal ojan mah bener-bener bogo sama mitu. Emang mitua tidak rasakan bogo sama sekali kan ojan. Hari kudu dibelah madada ojan. Silahkan atuh dibelah GHD. Aneh percaya bahwa di dia eta aya mitua doang. Assalamualaikum. Salam. Kunaon ojan? Mitua. Entos meueuh. Daripada galau kieu mending urang na omang kudil deui cenah ada ge mah kudil teu kawawa udur. Mana mah kudil? Kamari cenah boga penyakit mengi cenah ngapan di rompok bae teu ong bae. Kaya situ mah mengi. Sadat na penyakit nanon ge nu penting mah urang doakeun teu ong kali teu cuan geus cager. Yeuh. Udah galau bae. Ya rok lemburan mah mengi. Heeh. Om. Waalaikumsalam. Masuk, masuk. Kalabat bae sih. Bagus. Assalamualaikum. 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 Aku deh. Waalaikumsalam. Amor. Ajan. Sekarang digitukeun. Nuju udur. Aduh. Kudur. Kudil kunang, ya kudil. Ketar aja kering nih, Jan. Dia. Aduh. Terus cara berobat tos. Entos saya berobat. Aja ya arek berobat deui. Ayah mah dibawa rumah sakit, soalnya kemarin pas ngajak berobat. Emang kudil kedua tos ke rumah sakit. Ibu mah kemarin ke BPJS Jan. Cuma ditolak dari rumah sakit nak. Alasanna Nanti di channel Spino sih mah ke BPJS mesti bisa sih mah. jadi kumaha aja. Lapor ke bae. Lapor ka mana? Lain maling ieu mah. Itu. Sa RT. Bunga rosanya Jadi aduh, kuat. Dan gara-gara dibawa ke rumah sakit gitu, Amor. geus kieu bae jan urang coba orangnya ka tetangga-tetangga suar bisa aya nulungan. Mean receh. Aya nu nyumbangkeun. Urang nulungan
Nggak pernah nama tegadui orang di Surabaya. Tadi ngentos nelpon dulur. Saha. Mang Bejo, nikah dia sih ngomong nama. Cuma cenah datang we ti tadi ya. Husnudan baik orang mau husnudan kesian mau jalan menuju sibuk pegawaian tinggi kan dia plasti. Jangan jadi mesti kuat ya aduh. Kumaha ieu? Nyata itu ya gitu orang paling laporan kurang ke masyarakat mau tetangga orang yang kering kalau misalkan can bisa baik sukan matinya untuk ayat titik positif nah sampai orang ke laporan karena Pak Lurah sukan bisa orang karena anggota-anggota rakyat jaya loba anggota rakyat orang ngeluber sebagai rakyat cuma kita duit rakyat tetep Pernah bae minta pertolongan keun kana amur terutama dan geus kuat gede. Ayo kumaha? Gila-gila ieu mah bisi bangkuna mah ieu. Napasna kayak aneh. nyata burungnya arek laporan ke masyarakat sukan aya nu bisa nulungan ya Oh udah gitu mah. Wah enak. ya istirahat heula sing sehatnya ayo Atau dulu nih ya karena amur kerjanya. nya ayo Aku dia modal kuih. Kemarin di Bambang mangko dia aya itu ah. tos sih ulah mikiran itu apa ayo ayo nya assalamualaikum Waalaikumsalam. Salam. saya punten Pak Dewan abdi di masyarakat Masyarakat mana yuk? Cinangka Pak Oh di Cinangka. Oh kelebat. Mangga. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Wih, calager. Wih, hari-hari calik, gerak. Ampura ya saya baik karena ke kantor pejabat makil ya. Dahareun loba, menawi loba tah. Atuh kumaha gitu menang rakyat duit rakyat ngebadeg. kayaknya masyarakat itu anu masyarakat mah Nah justru eta makana kan geus diwakilan ku urang kabeh. Geus jadi masyarakat mencicing bae heula diwakilan ku aing kabeh nih. Nginum ngeunah, dahar ngeunah diwakilan ku aing kabeh geus. mohon Gitu. Lanjut, ayo dongeng naon ieu. dan abdi di perwakilan masyarakat miskin dina aya teh seueur program-program anu teu ka hati ku masyarakat eta Teu ka harti kumaha ieu? loba teuing ini dina program-program eta nun can apresiasi kana masyarakat di tina Oh. masuk di luhurna unggul Kek Jokowi telepon, Jokowi. Presiden telepon. Assalamualaikum. Waduh, Pak Presiden. Waduh, hampura Pak Presiden. Mohon maaf. Ini saya kedatangan tamu saya dari rakyat ini, Pak Presiden. Mohon maaf, beribu maaf. Ini katanya ada keluhan tentang program-program nasional, Pak Presiden. Perihal masalah program BPJS, program BPNT, Pak Presiden. Jadi saya mohon petunjuk dan arahannya, Pak Presiden, supaya saya bisa memberikan solusi gitu untuk masyarakat, Pak Presiden. Siap. Oh, katakan apa adanya. Siap. Oh ya. Baik, Pak Presiden. Saya akan koordinasi nanti langsung dengan pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2, Pak Presiden. Siap. Baik. Terima kasih, Pak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum. Presiden dari telepon. Biasa kan memang pejabat begitu ditelepon aja Presiden. Laju kumaha ya? nya ka hiji contoh BPJS anu ti masyarakat kecil bae ge urang hayang ngadu ka dibawa ka rumah sakit eta kan lobana eta pelayanan kurang masalah detik banyak akhirnya geus loba di program-program anu can ka hati urang makana urang kawakilan ti rakyat gitu nyampeun solusi engke karasa deui lamun teu kana Pak Ketua. Jadi kieu memang memang loba jasa program pemerintah. Ari programnya bagus.
Programnya mau bagus, tina presiden, ya kan, di pemerintah pusat ke pemerintah tingkat 1, tingkat 2 bagus. Ngan turun ke hele itu bagus. Tah, perkara masalah nu arana tentang kesehatan model tadi, baraha triliun, baraha miliar, negara ngaluarkeun ejeung nu arana program PDI, penerima bantuan iuran teh. Jadi seluruh masyarakat miskin KBG geus di cover, di backup ku anggaran pemerintah. Kami ge nyaho. Tapi segala bentuk programna naon ge pasti selalu aya nu arana oknum-oknum mafiana. Anu sok nyelewengkeun, anu sok teu tanggung jawab kana pagaweana jeung tanggung jawab. Engke ge beuteungna kembung. Didoakeun ku aing eta anu ngadata sebab kieu kami ge sarua bae manggihan anu masuk karena program PBI ieu rata-rata eta jeleumana kalah jelema kaya. Boroning kumaneh anak kula we anak kula anu jelas-jelas anak pejabat masuk karena program PBI. Emangnya anak gua miskin? Kan kagak. Nah sedangkan anak miskin yang orang-orang betul-betul miskin malah tidak masuk, malah tidak terakomodir. Ini ada apakah? Ini kan berbahaya kalau begini. Ini udah jelas ada mafia data ini. Jadi ada mafia. Yang mendata itu kayak program apa BPNT, bantuan pangan non tunai. Kan ada yang namanya program PKH, program keluarga harapan. Nah eta anu gua ari lobang hiung kana culi masyarakat. Tah tekakan kurang tekakan. Sekali. Jadi eta mah kula ya. Mumpung kuare urang, ya dulur-dulur ti kulon, ti Cinangka datang ka dieu. Kula ngabejaan. Sing geura sampuran, sing geura datangan saha pendamping PKH di Cinangka. Nah pendamping PKH eta anu arana ngadata kana masyarakat anu bakal menang karena program PKH. Jadi eta program PKH eta bakal menang kartu eta aya duitan di sini jerona. Aya isina 110.000. Tah engke eta kartu eta ditukerkeun ka e-warung. Warung mana bae eta? E-warung itu anu geus terdaftar di dinas sosial. Nah, jadi anu nyiapkeun nu arana bahan-bahan ataupun sembako yang akan diberikan kepada rakyat miskin yang mendapatkan program PKH. Naon isina? Aya beas, aya endog, tapi beas premium lain beas raskin. Ieu mah ulah sampai kekayaan sakieu lobana di alam dunia dirasakeun ku jelema sugih wae. Bener eta. Nah, atuh siga kula sarua bae. Unggal bulan menang gaji gede, tapi rakyat teu baru ngejerit. Bener tak? Bener. Jadi KB ieu mah jadi wakil rakyat ngawakilan kana anak kabeh kaayaan rakyat. Mobilna diwakilan, pakaianna diwakilan, imahna diwakilan, kabeh diwakilan. Insyaallah kula mah moal salah deui. Sarua keneh bae. Jadi kamari kami eta sesuai dengan pengalaman ikan kamari paling mengi dibawa ku kami ke rumah sakit. Geus ngik-ngikan begitu asup ke rumah sakit eta orang gerakeun kartu BPJS tidak ditangkap. Ditolak. Nah, namun geus model kitu carana datangan DPR-na, anggota dewanna. Pak, ieu rakyat Bapak rek barobat ke rumah sakit, ditolak ke rumah sakit. Dibedil ku aing. Kitu, ke ku aing ditelepon, namun teu didatangan ku aing. Masalahna naon? Sedangkan ieu jelema miskin anu masuk kategori PBI, penerima bantuan iuran. Betul. Namun sampai teu diterima, eta kan berarti aya naon ieu? Ulah nu arana ngabeda-bedakeun, eta mah geus amanah undang-undang. Kesehatan, ya kan, kudu dijamin kabeh karena rakyat se-Indonesia. Rek kismin, rek miskin, rek kumaha bae kaayana kudu dijamin. Jeung ulah aya nu arana namun bisa mah eta rumah sakit ulah aya kelas A, kelas B, kelas C, Kayana ulah kelas 1, kelas 2, sarua rata. Jelema geuring mah kudu diubaran. Nah, jadi kula sakalian ngahimbau oge ya kana eksekutif, kana bupati, kana wali kota, kana gubernur supaya ulah ngabeda-bedakeun kana rakyat kula kabeh saruakeun. Mun geuring layanan. Namun teu boga duit dijamin kumaha carana diurus BPJS-na. Kumaha carana namun bener-bener ieu jelema miskin.
Jadi nu arana wakil rakyat eta kudu bener-bener bisa nampungkan aspirasi rakyat jeung kudu bisa ngaperjuangkeun nu arana kahayang rakyat. Tah nu kieu teh bagus ya. Datang ngeluh ka dieu. Ieu anu kudu kieu anu kudu dilakukeun ku masyarakat. Sebab masyarakatnya kudu nyaho bahwa nu arana program-program eta sakitu bagusna eta rusak gara-gara ku kehadiranna para mafia-mafia eta. Oknum-oknum eta. Tapi henteu sakabeh nu arana pajabat eta teh edan. Ya. Tapi aya oknum-oknum anu bakal ngarusak karena program-program anu sakitu edahna. Jadi peraturan kuareta masih disebut goib ya. Goib. Duitnya ikut goib. Duitna duit goib, program goib. Sagalana ge geus goib. Jadi teu kadeuleu, namun kadeuleu mah arana lain goib. Nah, tadi permasalahan tadi ditanyakan berarti kan teu kanyahoan. Teu kadeuleu, bener teu? Kuduna mah ieu program bener-bener kana rakyat leutik, kana fakir miskin, tepat sasaran, tapi nyatana realisasi di lapangan masyarakat miskin mah, rakyat miskin mah teu bener. Bener teu? BPJS dibayaran ku APBD, APBD provinsi, APBD kota, kabupaten, APBN dibayaran. Tapi nu arana anu dibayaran eta ternyata lain jelema miskin, jelema sugih. Gitu. Nya, gitu. Jadi geus goib gitu. Ya tujuan kami ka dieu yang perbantuasa tina ketua dewan. Mugi-mugi tiasa ngabantu dulu kami nu ieu. Karunya ieu ngisi kan gol penting. Karunya. Insyaallah. Nu ieu nu ieu cenah gaduh. Nah, di kunang keluar ngomong. Supaya ngomong, berarti dia ngomong supaya diterima di kamu apa Dewan? Supaya diterima di kamu apa Dewan? Eta mah geus gampang diterima ku bigang mah. Gua mah geus aya di negara geus dijieunkeun. Mun hayang kawin gratis geus aya, kuari dibiayaan ku negara geus aya. 2020 engke anu kakara kawin ya. Anu kakara kawin tapi pengangguran eta bakal menang kartu prakerja anu isina eta luar biasa gedena. Gitu eta mah geus aya programna eta mah gampang. Jadi makana baca berita nya baca berita. Kami batu TV tuh Pak Dewan. Nah, namun eueuh TV berarti tonton bae langsung tenang ler tancet tenang berarti. Gitu. Jadi makana kudu nyaho, kudu baca, loba pinter maca, kudu neangan informasi kumaha ieu program nasionalna kumaha, program provinsina kumaha, program kabupaten kotana kumaha, ya kan? Di program di kecamatan urangna kudu loba nanya. Sebab urang mah jelema Islam boga nabi. Gitu segala bentuk masalah ge eta bakal aya solusina, namun nabi dipake. Nabi wir masalah. Jadi bibirna ulah mengkembae, kudu daek ngomong, kudu daek nanya. Kakolot, ya kan, ka pejabat gitu. Jadi insyaallah engke diterima, namun teu diterima datang deui ka Abah, diberi jampen aku Abah. Tenang bae eta mah, jampen eta mah. Gitu. Kajawabnya alhamdulillahnya. Geus aya. Ulang ngeluh deui ieu, mumpung aya di dieu geura Ngomong iya, aus deal leunnya. Atuh diinum dah. Ieu saroba anggaran tina rakyat, saroba duit rakyat. Inum. Bawa ka imah kali itu bawa. Itu aku apa yang dibawa teh botol gula. Langsung ada nanya. Ini mah bagus. Atuh bagus, atuh aing ngorok kota kirim kota ieu mah budak. Gitu, ulah kampungan teh anjing. Gitu. Kopi Allah ini kopi aing. Nek ngopi mah. Lu bener. Aing Gusti ngaluhan. Mun janten sakit tuh bae ieu. Adek. Karisan tina Adek. keluhan tina masyarakat. Mun diapunten terus ngaganggu akses pada. Sami. Insyaallah, ke ku ambil telepon. Direktur rumah sakitna ditelepon ku kami, bupatina ke. Telepon. Nya, engke namun misalkan di sunatan deui ke rumah sakit, ngomong ka kula. Gratis di sunatan deui mah. Kan geus we. Sakali geus. Mangke sakali deui gratis. Di sunatan ku kula nya. Terus Kayak tamu. tamu. Salam. Wih. Atuh ieu mah horeng putra goib teh cager Kak. Wih. Atuh rame kedatangan tamu pula. Munguna mah ieu di masyarakat leutik ieu jelema-jelema susah. Anu teu kasentuh ku program-program negara. Iya jelema. Ada yuk kali. Ayeuna
atau mau nama iya ngeluh kesah tehnya ada nuaran lagi kula iwa ke rakyat. Jadi namun didatangan ku rakyat atau kudu disamperan, kudu ditempoan, kudu ditemuannya. Jadi mainan ngeluh ke rumah sakit kamari manehna teu dilayanan ke rumah sakit. Kusabab naon? Kusabab Kan yang mesti ngapan. Soalnya yang benar tuh layanan cenah. Duka eta mah BPJS na apa nama cenah geus lah gitu tas akal. gitu. Jadi BPJS na eta cenah ditolak cenah. Gitu, teka iuran cenah ku negara. Datangna ke rumah sakit mana? RSUD. Salah itu. Udah ke mana? Nah, ini rumah sakit pemerintah mah udah jadi sumber pendapatan daerah. Temenang undang-undang dasar. Oh. Karena kesehatan hajat hidup rakyat kita kudu tanggung pemerintah. BPJS BG ngarek ngesalah eta ngarangan undang-undang nabrak. Kondisi apapun warga kita kudu dilayanan ke rumah sakit. Lumayan. Itu kecuali ada tindakan massal, tindakan itu pembedahan massal. Misalnya dibebankan dengan sawarena, itu mah penyakit-penyakit biasa mah. Kemenang kesehatan, pendidikan, kita kudu gratisin ke negara. Kemenang cok kamu cina ikut ngap-ngapan itu dilayanan. Eta nyawana geus aya ujung dieu eureun yo. Kita datang ke rumah sakit pemerintah. Oh, nak ke rumah sakit swasta wajar baik. Kamu paling kamu. Atunya justru eta, karena nggak undang-undang kan. Waduh. Karena orang datang ke Padewan itu biar pencerahan. Nya, Ada. ngadukeun be. Bapak ieu kebeneran. Mitra kerjana babaturan eta jeung dinas kesehatan. Iya. Ketua komisi 2 ieu. Gitu. Kita diingetan ya gitu Bu. Kayak diingetan ku saya, direktur rumah sakitna ke Kadis Dinkesna kayak diteleponan ku kula. Namun teh itu dicepret dipake karet wae. Gitu. Dibandil mun teu huludak wae. Gitu. Geus hade gitu. Kita makana ulah begadang bae bisi muriang. Muriangan gue ke rumah sakit kudu mah ya. Gitu. Puskesmas ge mah kok 5.000 ke 10.000. Di 10.000. Ya, lumayan. Emang. Iya. Jadi endah masyarakat kita nya hade kudu kieu. Memang kudu ngadu ka dewan. Tapi iya nu arana unggal poe unggal ieu masalah gaji segala bantuan-bantuan lancar ya. Lancar. Tidak saya tak. Pak Jokowi. Baca. Udah gitu mah di badai pamit bae Padewan. Siap. Atur nuhun. Iya, ulah sampai kawangian di soalna bisa. Nya bisa mengiri, mulai nak anginan nih kayak oh, cenah waduh mulai nek. Lanjut bae di dia. Punten ya hatur nuhun ya. Nuhun. Padewan hatur nuhun. Atur nuhun Ya, ampurannya. Bisa upami ya usngar. Aduh, ampun. Iya masih aya mobil kan itu lembur. Abi tadi pakai becak kadina ge. Oh, kadin deket ya, ieu. Paling ngapain aja kayak ngatuk kan itu nang kumat. Ah, Oh, kade. Assalamualaikum.